Alhamdulillah akhirnya cair oge. Cek Haji tak gimana? Nah, makin nanya-nanya, Cok. Nggak jelas lah. Terus nyairkan bantuan ke pemerintah. Hari Ece nggak dicairkan kan. Ece kan anaknya loba. Terus imah lagi ngontrak. Pasti Ece cairnya lebih loba. Nya kan? Alhamdulillah, Cek Haji. Abi mah can pernah menang bantuan ti pemerintah. Meureun karena Abi jelema beunghar. Jeung jelema mampu meureunnya Cek Haji. Ditempo di mana? Ece eta bisa disebut jelema mampu. Ece imah wae butuh jeung ngontrak eta oge. Sawah teu boga. Nya sih emang. Cuman anak we nu loba. Nya jauh beda lah jeung Cek Haji. Mas Cek Haji kedong sawah 2 hektar. Mas Cek Haji loba. Usaha aya nya kan. Nya jelas lah leuwih beunghar Cek Haji daripada Ece. Lamun Cek Haji beunghar, nah Cek Haji bisa nerima bantuan ti pamarentah. Laina sakanyaho abi mah boga bantuan ti pamarentah teh keur jelema-jelema miskin. Berarti Cek Haji tergolong jelema-jelema miskin. Emang sih di tempo-tempo Cek Haji teh cigah jelema miskin, tapi mudah-mudahan miskin beneran. Cok, cing alusnya lamun ngomong. Ngeunah wae Ece ngadakeun Cek Haji miskin. Nah, Cek Haji mah lucu disebutkeun jelema miskin teu narima. Tapi giliran nyokot bantuan orang miskin, Cek Haji nomor 1. Engke mah imah Cek Haji ditempelan stiker kurang mampu. Era Cek Haji, tapi lamun sakirana ngaran Cek Haji dicoret di bantuan, pasti Cek Haji ngamuk-ngamuk. Ingatnya Cek Haji, bantuan ti pamarentah teh keur masyarakat miskin jeung nu kurang mampu. Sedangkan Cek Haji kan termasuk jelema aya di kampung urang. Karunya Cek Haji ka jelema-jelema anu masih ngabutuhkeun, masih loba kolot-kolot anu teu mampu oge, nu teu bisa gawe. Masih loba janda-janda tua anu eueuh nganafkahan jeung anak yatim piatu. Ari Cek Haji teu era nyokot hak maranehna. Nah, Cek Haji teu salah, Cek Haji emang dibere. Nya ditarima wah. Komo ieu tinggal nyokot tiraku ditolak. Nya eta ngaranna nolak rejeki. Nya heula kan Cek Haji boga dulur gawe di pamarentahan. Atasna gampang-gampang wae urusanna. Cek Haji, dek Cek Haji dulurna presiden oge. Lamun Cek Haji emang teu layak menang bantuan, kuduna Cek Haji sadar. Masih loba Cek Haji nu ngabutuhkeun, laina bangga. Ingat Cek Haji, lamun Cek Haji nyokot hak jelema miskin, suatu saat engke Cek Haji dimiskinkeun ku Allah. Lamun teu miskin hartana, nya miskin hatena. Cek, nah habet jumpahan kitu. Alah, ngomong we Ece mah syirik. Karena Ece mah teu boga koneksi. Matakna identitas miskin Ece. Teu terdaftar di catatan negara. Nya sebagai jelema, nya manusiawi iri mah wajar karena nu kuduna jadi hak urang teh dinikmati ku jelema lain. Tapi urang bisa naon, urangan bisa nempel dengan kepedihan. Nu miskin semakin miskin, nu kaya semakin kaya. Nya gitu emang di negara Konoha mah. Miris emangnya Cek Haji hirup di negara Konoha. Lain program na pamarentah nu salah, tapi jelema-jelemana sarakah. Bener teh baladageun.